Ngeri masih kena mah heset lila wa. Leungeun mah duh inget ieu mah. Geus bea pas 2 juta ini gitu. Pasti tuh. Musibah teh. Tapi aya nu di dinya mah teu pati teuing nya. Aya nu naon teh? Ngabiayaan urang nya, tapi anger we urang cacad. Aya os anu keur suku teh ya. Heeh, nu kadua henteu. Nu kadua mah teu diajukeun. Nah, lain keur arek gawe. Arek gawe tapi. Teh sarua nya. Teh sarua. Aya nu kahiji mah kan inget gawe. Nu kadua balik gawe ngancep budak teh. Eta mah os jadi kumanya. Kudu di ieu. Nah, di pen os. Di pen teh dipasang besi setemungeun budak teh. Naon ka besi? Leungeun ieu os. Di luar di jero. Di jero. Oh, nyameureun bagus ieu. Di hiangan kumaha? Tuh, eta kalau urang kieu we os leumpahna teh lurah. Tah ieu di pen kan eta. Oh jadi lu sabeul mah mobil bisa. Ya tapi tabrakan. Motor manehna make potong beureuh teh nya. Potong jadi supaya teu ngebedengklang dipake besi meureun kitu nya. Lamun teu potong mah naon make pen. Da meureun jadi cilaka make pen. Tapi urang eceuk si AA teh nya, eceuk eta teh. Jadi potong teh lain potong di dia gitu osnya. Jadi potong teh di dia os sambungan. Oh tuh di dinya mah bisa kan di mentak urang geus teh cek budak teh kembali pala cenah ulah laporan ka perusahaan cek budak bisi dipotong lain bisi ngurus-ngurus deui os eta teh mah ke jasa harja os asuransi urang kecelakaan duit urang keneh udah mayar urip di kepala gaji dipoto kan itu urang kan boga duit gadean teh masih kena mahi 5 ngagade jigo oh jadi 10 5 juta 5 juta lumayan itu tadi 5 juta teh kurang ditanyakeun teh geus beak sabaraha 2 juta cenah tuh pasti mentak arek meuli ban motor oge nya budak teh kadang-kadang murah ganti oli jangan pamari kurang dipake emang tuh kan beak ban motor emang paling sarana gitu pindah meuli cet ban budak itu oh karena imah heula gitu kan meureun maju ka bulan puasa os duit teh kudu meuli beas baju iya ai masalah baju kan menang THR mah pagawean pan THR mah geus saredeg udah meuli baju mah awal-awalna THR mah pan tare bae tare eta urang teh mikirkeun eta urang mah ka anaknya kamari oge da urang mah marengan hiji keneh nu bungsu mah itu mahi neng teh 1 juta ke kamari ka budak budak mah panggulit malina duit na lagi cekel aya budak awe mah nyekel duit na aya keneh we pameulikeun ku lanceuk nah urang dipameulikeun baju samping ku saha anakna nu kahiji nu kadua oh marere kabeh ngameulikeun halus minantu heeh ngameulikeun kabeh samping mah da aya dina di ieu bak keneh aya dina Facebook kok Facebook sih orang mah samping TikTok samping boga 12 wasin mah masih samping mah da awet atuh nu kitu mah bareutuh bah urang mah keur baheula zaman ngampas mah kan samping mah anu berat tahun ge awet kecuali zaman baheula sok dibawa ngalak kadu batur di teh da kecak soek si Eman eta teh si Eman gajah naon rubat teuing teh poe deui rubatnya teu keneh urang mah aya kenehnya di plastik dibungkus keneh plastik kan keneh nya tah kitu da loba urang mah dina lamari teh salat tarawih bre kitu urang salat oge make teh hiji we ada terak motor ka masjid nu bersih seungit deui aduh aya ngaranan rubat eta teh sing paralong nu alim teh nya gajah duduk ya os samping gajah duduk asbes nya abah mudeunna asbes aya apa maksudna asbes gajah pan aja abah mah itu mah dina itu da samping ngarek jabes di abes coba aya Bah ciluk aya Bah da SCG gambar SCG samping ai di tokeh mah goreng minang bosnya teuing eta teh lain pang hadiah heureuna sama lain dibikeun deui lain ngahaja meuli mun kita mengajah hali meuli mungkin halus aya teh mah hadiah ti perusahaan bener dah
jas boro ribu beureun nyeuna teh ngawal toko-toko di berean meureun nya jikeun deui ka karyawan meureun nya Ya gitu. ya pasti meureun Heeh. kumaha amun aya hadiah meureun aya meureun eta teh amun lamun leuwih dasarina sok aya nu mentaan deui beda preman-preman geus sok aya naon bae nu balanya Naon kitu nya. nu balanya kan kadang-kadang nyenta made padewan buina baheula mah sok mere mere geda lain duit nu ka ditu Duit netara. Mang aos panggedeuna mah bah. apanya THR-na 5 juta aing numpuk teh. Gini euy Numpuk Mang Aosna. lain gini Sedap bah. gini atuh Oh, ngucap mana mau di bere-bere 2 poin saminggu teh Mang Aosna ripuh. Begitu loba